Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Mana? Dama? Alhamdulillah. Aduh. Ini Rees. Ayo Naon teh. kasupingan mah gitu. Karutos saat. Alah, mohon. Lihat. Kajam jageun ya. Tapi itu mah sono ku galingannya trompet mah. Kumaha gitu kumaha tah. Ayo mah di Makin urang kidung teu urang kidungnya. kidung. Sami tah urang. Pemirsa urang cobian kidung mau teh. Dina acara ngopi bareng. Ngopi bareng ya Tapi ya kopinya aduh. Nah sekarang cobi ya orang. Ya, cobian ya. Hiburannya, hiburan. Kidung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Meringkat mah gitu. Tanya ngakeun eta tah. Asli Kidungan alah. Iya ada mungkin lagi tapi tinggal meringkat tapi eta mah kumaha pernapasan pengaturan napas gitu gini Ya, jadi pas pisan pengaturan napas teh insyaallah jadi ngalamuskeun ke terlalu di padalam soalnya kan aya cacat gitu ya. Terus kita terus itu kan ada pas lama teh di lamus teh. Tapi memang harus mah di tahun sabaraha waktu semang karir trompet nah di bujangan atau nanti menuju orok menuju Di payun teh insyaallah da mendapat gitu matanya pas pisan di SMP Oh, gitu. SMP. Mohon tahun trompet teh. Jadi ya lumayan terus rame gitu dah sadaya lagi ayeuna seni mah gitu belajar bae gitu daya anu terus vakum terang daya. Jadi sadaya ge tukang seni mah dialajar gitu. Ada lagu nu engal diajar deui, lagu nu engal diajar deui terus gitu. bertahapnya Mohon. langsung Kan cuma pernah gaduh ciri khas gitu kan cara ieu mah. bener. Seperti kan ayeuna dina simakeun tah sapertos ieu barudak ieu nya.
mangga barulang kali hoyong tiasa seperti dina sisi makenana ada kedua ciri khas gitu nya. Insya Allah tah eta seperti itu. Jadi naon lebatna teh naon ngaresapkeun ka hate gitu nya. Galinang-galinang di dina teh. Seperti ada cacak emang seueur gitu nya enak seperti almarhum aya gitu seperti nyacak lagu dicacak gitu. Jadi seueur gitu, non seueur ciri khasna gitu. Nah, gitu. Sareng setiap lagu ge paling memang kada dijiwai. Iya, eta jiwaina na eta. Jiwaina dina laguna oge gitu, terus dina noropetna oge gitu. Berarti teu gampil gitu. Namun abi ibaratna hoyong diajar teh. Tapi biasa memang mun diajar ge kapayeuna. Insya Allah. Biasa da. Pokoknya mah nanaon oge lah diajar gitu insya Allah. Ai hoyong ngetekuan gitu. Kurang kesarangana diajarna. Kami dia mah karasa dina channel abi ge mamutan cenah biasa mah si amun teh di non di pasihan dunia kan anu nonton. Nah, gitu. Hoyong tariasa mah nonton teh Seperti Polostomo kan benten gitu nya. Ari nyanakna kan tidak di dieu. Jadi aya badak, aya anu alit. badak ge Jumlahnya. di mana Badak. Jadi kan anu alit mah tadi kan alit teh. Petit di pertempatan. oh sebenarnya